Seberang euy. Seberang. Hari teu lah. Dol bernaon? Keur nyiram Jul ka mana? Ek nembok Mang Dol. Dasar gejul mah nya nembok nu arit. Euy ek ngarit. Ayo. Mana ya? Ada yang kejul. Ayo, Rit. Oi. Tidak ada lang di kota eh. Mari, marah di kota. Nah, gitu eh Jul. Koek. Tadi serangan ya. Tadi tuh ngarit wae. Saya mau di Batur usaha ka kota. Kumaha deui cara ngarit ieu. Erek ngilu ka kota, erek ngarit wae. Diajak hayu teu diajak betul-betul. Ngadarana daun gambe. Eta apa ya daun naon? Aduh. Eta daun sindrong disediakeun ku alam. Jadi carana daun sindrong, mun bahasa Latin mah nya bahasa naon. Ari sorangan ngarit wae embe nu saha, nu sorangan atuh nu batur. Anu batur. Kurang mau buru. Tinu sakarung teh 30.000. Bener tuh ya. Murah-murah ting. Teu 30.000 sakarung. Kayak hayang mah leuwih 40 50 be ekonomi petani teh kan meningkat. Misalkan eta ngalamun gitu. Bawa kan sehat we. Sehat. Sawin dah. Kira tahu nih. Ayo. Lan hareup. Kalau enak saya kan. Acan. Ikan bentukan ini ngaya. Mana? Marongkong. Waduh. Ya, silakan lah. Tenang kayak awe mah datangnya penting geus tong didilakeun. Dar-dar bae. Dar bae. Karena ini kawin. Geus itu. Kumaha bae apa itu? Ante. Ya lo. Dar ondang ayeuna kan biasa ieu mah. Nah, kawin deui. Geus. Mana pengedikana? Udah kene. Dikira penghancip. Semoga bisa. Kalau majikan tapi juga dengan tubuh ini juga orang tubuh bebas. Oh, yang penting kawin lah. Tapi jangan kawin ge pemajikan jauh mah. Oh, tadinya nama. Bawa dia tuh. Karena kayak gitu lagi. Ikan itu beli. Baca nyaho keur ieu urit. Sangat betul. Nah ya. Duit teh. Ya 1.000 mah itu. Dua lah. Dua. 1.000 itu. Masuk cukup. Sudah deui recehna. Maksudnya 2 juta. Ah, gua tuh 2 juta buka duit di mana 2 juta sorangan. Udah aing butuhna 2 juta. Aing 1.000 mah boga. Itu nyawa gua jutaan mah. Eta jual embe. Loban benan nu batur. Nya aing nu jual. Lieur sangan mah. Sok atulah narik mah tidak ganggu orang merek katonggo itu cenah neangan ieu, neangan madu lebah. Toho. Ini para lama tuh itu. Terus tadi apa tempo di ini mah. Berubah.